Mumpung ditinggalkan ku sararea. Henteu heueuh. Yo Ciherang dieu we deui doakeun abdi sing salamat. Amin. Agung. Maneh ge sarua Ciherang nih. Apalagi itu mah urang teh napal hadroh. Ari penyanten nu napal hadroh Ciherang mau balik Cikiru henteu. Nah Ustaz itu hayang naon hayang naon Ustaz mah hayang lagu sholawat teh tadi nu ya habibal qalbi ya khairal baraya ya bi kitabil haqi rasulal hidayah ya rasulullah ya habibal Doakeun abdi sing salamat teh ceuk ke Ciherang. Ibu bade ka mana bade minum kopi? Punya teh kopi dan kacai sih ceuk. Kira ku ditinyu ku cai keran urang kada embu. Ceuk, kebaik kopi mah urang ngajik deui we urang. Teraskeun. Jadi alasan nomor kahiji ternyata di Isra Mi'raj teh kusabab kanjeng Nabi sedih. Nomor kedua tacan beres kesedihan cisa paling riwayat mengaturkeun teh Sayyidatuna Khadijah heula. Terus Abu Thalib, tapi sapaling riwayat nyebatkeun Sayyidat Abu Thalib heula terus Sayyidatuna Khadijah. Cobi Bapak jeung Ibu bentenkeun antara hasil penelaahan sirah nabawiyah jeung kitab Al-Berjanji pasti benten. Tapi teu naon da eta mah saukur riwayat sejarah benten sudut pandang. Ngan anu jelas sejarah sadaya sepakat bahwa Kangjeng Nabi di Isra jeung di Mi'rajkeun teh sabenerna yang melatar belakangi adalah sabab Kangjeng Nabi ngerasa sedih berduka anu sangat luar biasa. Takol ya, kayak nyanyi takol. Bu, Ibu, hikmah
hikmah tina Isra Miraj nomor kahiji atuh saha jalma nu di aku jadi hamba Allah. Di mana-mana manehna boga kasedih, di mana-mana manehna boga kanyeri, bakal diangkat harkat martabatna ku Allah Subhanahu wa taala. Cobi muka ku ibu kali bapak. Dan di Isra di Miraj teh teu disebutkeun ngaranna. Ternyata anu di Isra jeung di Miraj ku Allah teh hambana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Henteu bi Muhammadin. Henteu sugan kieu. Subhanalladzi maha suci pangeran. Asra nu geus ngaberjalankeun Gusti Allah bi Muhammadin kalawan Kangjeng Nabi Muhammad. Henteu. Nu di Isra jeung di Mirajkeun ku Allah teh ternyata bi 'abdihi hambana Gusti Allah. Ternyata predikat hamba lebih tinggi daripada segala sesuatunya pun. Pan urang mah asa pangrendahna disebut hamba Allah teh. Padahal justru jalma nu jadi hamba Allah nu bakal menang pituruh teh Gusti Allah. Aya dua alasan. Kunaon sababna dina kalimat bi 'abdihi henteu diganti ku bi Muhammadin. Nomor kahiji alasanana memang Allah dina Al-Qur'an can pernah nyebatkeun ngaran Muhammad. Sabab naon? Sabab betapa agungna baginda Rasul sehingga Allah tara nyebatkeun asmana tapi disebatkeun gelarna. Nomor kedua alasan yang mendasar. Naon sababna ku Allah henteu bi Muhammadin bet bi abdihi ieu mere kinayah ka urang sadayana bahwa saha wae bisa jadi hamba Allah maka eta jalma hakikatna bakal ngalaman kana di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu, ibu, ibu hamba saha? Allah. Cek saha? Cek abdi. Cek abdi, cek Allah. Teu. Pak, ari bapak umat saha? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek saha? Cek bapak, cek Rasulullah atuh teuing. Tah ieu bedana urang jeung Nabi Muhammad. Ari urang mah ngaku jadi hamba Allah, ngaku jadi umat Kangjeng Nabi. Ari Kangjeng Nabi mah di aku. Mana nu berharga ngaku atau nabi di aku? Udah abdi ge ari ngaku mah bisa. Bu, abdi teh lurah desa Sariwangi. Bisa bikin aku mah. Kabeh jelema ge bisa. Bahkan kira-kira abdi ge bisa ngaku jadi nu gelo. Ibu, abdi teh nu gelo. Bisa. Acan ustaz daek teh nu gelo, da mah tegeung disebut nu gelo ge lamun abdi gelo ibu edan. Nah, ibu ngadenge ke nu gelo ngomong atuh. Oh, ya. Lamun abdi gelo berarti ibu edan. Nah, nu leuwih edan ke nu onang. Abdi nu gelo berarti onang atuh, berarti nu onang kumaha? Eta urang teh disebut gelo keur bae mah. Bogaan. Jadi urang mah karek nepi kana sebatas ngaku, sedangkan ari ngaku teh eueuh hargaan. Da unggal jelema ge ngaku nu hariwang ke di yaumil akhir, di yaumil mahsyar urang ngaku teu di aku. Mata kudu daek rajaban teh kitu. Kudu daek muludan teh kitu. Derwe ke di yaumil mahsyar teh gogorowokan, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Naon? Abdi umat salira, saha? Abdi oneng. Aya ibu oneng? Heeh, aya ibu oneng jadi umat Rasulullah. Abdi, ya Rasulullah, saha? Ibu oneng orang Sariwangi ya Rasulullah. Coba ini nggak, abdi mah teu boga umat usah nginjem ka MBK. Kumaha lamun kitu? Urang aku jadi umat Kangjeng Nabi tapi ku Kangjeng Nabi tadi aku. Nah udu. Urang aku jadi hamba Allah tapi ku Allah teu asup kana catetan. Tah tinggal Isra Mi'raj teh. Ari predikat hamba Allah teh sabenerna jadi predikat pangluhur-luhurna sehingga nu di Isra di Mi'rajkeun lain nabi Allah, lain rasul Allah, lain malaikat Allah, tapi hamba Allah. Mata urang kudu hayang jadi hamba Allah. Mata pantas atuh sedekah teh bisa di hamba Allah. Sama sedekah teh hamba Allah. Cek hamba Allah teh manehna kieu. Tuh nya urang mah tara dibeja-beja sedekah teh kabantu. Ai manehna teh keur ngabeja-beja ka gigireun. Kadek hamba Allah teh lain keungeureun, justru payunan Allah mah ieu teh nilai tertinggi sehingga Kangjeng Nabi ge lain sabab jadi nabi, lain sabab jadi rasul di Isra Mi'raj teh, tapi ku sabab jadi hamba Allah. Mata kurang ge mudah-mudahan wasilah tina Isra jeung Mi'raj teh aku jadi hamba Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Becek Kang Haji sajam setengah can Ustad ngaosna berarti 15 menit deui Pak. 2 mereka sampeur. Urang sadayana sepakat bahwa tadi latar belakang ayeuna tujuan Pak. Tujuan tina di Isra jeung di Mi'raj geuna Kangjeng Nabi teh teu aya sanes sabab Allah bade nyareatkeun agama Islam ku sabab salat. Lain salat disebut oleh-oleh, lain salat teh disebut tapi rek disareatkeun salat teh jadi hiji ibadah dina agama Islam anu eueuh gantina. Coba ibu, lamun ibu tekiat puasa bisa kupidyah. Lamun tekiat zakat, ibu tekedah zakat. Tapi lamun sholat, alasan. Patokanana 2, lamun teu sholat disolatan. Leres gitu. Mending sholat, mending disolatan. Ya mending sholat. Teu aya caritana sholat bisa digentos ku naon-naon. Meskipun pada akhirnya dina Fathul Muin nyebatkeun aya ngaoskeun bayar fidyah pikeun jalma anu sok salat, tapi jumhur para ulama memang teu patos sepakat salat tiasa dibayar ku fidyah sapertos puasa. Tapi aya sebagian ulama dina syarah Fathul Muin dina I'anah fi Thalibin nyebatkeun bahwa tiasa memang anu teu damang saminggon, teu damang sasasi anjeunna kemudian maot dina ninggalkeun salat bisa difidyah. Aya menyebatkeun kitu. Kitabna dina I'anah coba dipilah. Teras kumaha jeung Ustad maksudna? Sin kuring rek naros ka ibu kalih bapak teh kieu punten. Ari kinten-kinten salat anu diturunkeun ku Allah ka alam dunia teh saeutik atana piloba. Bu, saeutik atana piloba. Pak, saeutik atana piloba. Tuh geuningan budaya padahal eta kopi kapal api. Apaan lagu lagi materi teh? Hayu urang sareng Pak di majelis urang kopi na kapal kopi cik sama wajah cik tukang ayu urang sing genaheum tong ngaderek kieu atuh saking simpang jempongan nubuhan salah atuh maneh duk adanya omane urang ayu urang pake lakang sampe ayu urang patah aja bong indungna sareng Pak Yai rusak dawa urang kumana kita menang hese lagu teh teh di majelis urang naon teh ingat urang anjing bagus iya ieu na kang dijawabkeun damalnya terus hayu urang ganti ku budaya damal geunaheun langsungna sok kali ganti kopi ka budaya sok damal geunaheun hayu urang ngopi ngaji we atuh ngaji mah geus minum ngopi ayeuna mah teh sok ya wong santri cek hayu urang sareng Pak di majelis urang iya, nah atuh, nu mana, wow, lalu nggak bohong, nu mana, saha nami, Andin, ini rawas Andin kieu, Andin mana? Oh Andi, oh bukan ini saliwang,
Nyata Andin, kurang rewas dari Andin dari kieu atuh. Dimas Al sehat? Sehat. Dah jangan jawab dia tuh. Tapi si Andin bener mana? Di mana Bager asli teh? Di dieu. Tuh bukan gitu. Oh orang dieu. Si bapak aya? Aya. Mana? Tak aya ka dieu. Cek mana aya dieu? Si bapak aya. Oh. Tuh aya atuh coba budak. Bapak ya, kunaon ngantunkeun? Henteu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Geus sabaraha lila teu da mama? Cager. Si mama aya teu? Eueuh. Innalillahi yatim piatu maneh? Teu aya. Nah atuh areueuh. Tos ieu mola. Amang bagian nyanyi, mana peragaan. Tuh, amang teh kieu jagalah hati. Ya. Siapnya menjaga kahareup itu. Gusti ceucing atuh maneh teh sumbang ieu ka karadieu baru dateng. Kahareup jagalah hati gitu bisa sok. Jaga di hareup kembali dia. Jaga dua kali saya kikiran. Jagalah hati. Bang nyengir kawin sieun. Nyengir kawin juga karek nengkel hareup. So, jagalah hati. Jangan kau kieu jangan mah siapa menjaga kieu jangan kieu. So, jagalah hati. Jangan kau sakiti. Kumaha sakiti ai sakiti kumaha cing sakiti. Kan kieu jagalah hati. Jangan kau sakiti sakiti kumaha. Bilang kieu sakiti mah. Jagalah hati. Jangan kau sakiti. Jagalah hati. Jaga hati santri. Geus ah maneh siapa ngaji urang aya maneh mah. Nuhun kopina mudah-mudahan sing panjang umurnya. Sing tong maot-maot maneh. Sing panjang umur ceu. Jadi teh niat geureuy jadi geureuy. Eta pasti boga galaka kana suka jero tes sorangan teh. Paraskeun ceu. Digar-gar teh tuh nya jadi rame di jero. Tapi mana teh Pak? Ai salat teh nuturunkeun ku Allah saeutik kana piseueut. Nah jempling. Tah ini ajak heureuy rame ceu mah ajak ngaji jempling malah sok lieur teh kitu. Ai salat teh ku orang ku Allah saeutik kana piseueut. Nu nyebutkeun saeutik da memang atuh salatna duhur asar magrib isya duhur asar magrib duhur asar magrib isya. Nah usah teh jeung sukupan sare. Duhur oge kadang-kadang teu kaburu, asar oge sesa capek, magrib geus ulah, isya sesa tulu. Ieu menjadi persoalan urang teh ceu. Padahal salat anu ku Allah dilungsurkeun teh pan seueur, sesuai kabutuh urang. Teu ceu di bumi panto sakali katana piseueut. Pak, panto di bumi sakali katana piseueut? Seueur. Lamun eceu lapar dipilari panto naon? Dapur. Lamun bapak hoyong ka jamban anu dipilari panto naon? Panto WC. Lamun bapak hoyong kulem anu dipilari panto naon? Panto kamar. Lamun rek ulin rek useup panto naon? Panto luarnya. Jadi panto teh beda-beda komo kolot baheula lamun rek nyimpen pare, nyimpen beas sok disimpen di panto naon? Suka panto naon? Boah, Pak. Leuit mudah nu misah mah. Lamun aya tamu urang teh suka panto mana? Ruang tamu di imah wae panto loba naon sababna loba kahayangna laras gitu cobaan urang sapantokeun cobaan urang maksud pas sapanto jang kabeh eceu erek kulem sup ka panto kamar eceu erek tuang sup ka panto kamar eceu ayeuna erek niceun PAB sup ka panto kamar eceu rek lalajo TV sup ka panto kamar aya tamu sup ka panto kamar kabeh ka panto kamar bisa mah bisa ngan rucit nya dahar nya tai gigireun meureun
ngagoler buyeng jeung tayib jeung ciompol bisa ngan rucit leres gitu. Tah urang salat teh ulah kitu. Hayang beunghar pada magrib, hayang soleh budak pada magrib, hayang payu sawah pada magrib, hayang salki eureun nguseup ngadoana pada magrib, hayang pamajikan teu meuli we kecantikan pada magrib. Kabeh we ngadoa teh pada magrib, mata pantos budak lagi hideung atuh. Ye, ku Allah teh geus dipernahkeun salat teh saperti panto imah di urang geus dipernah-pernahkeun. Lamun hayang beunghar anjeun doa cek Allah. Lamun anjeun hayang luhur darajat tahajud. Lamun anjeun bingung, boga kabingung mana nu kudu dipilih istikharah. Lamun anjeun bingung ieu berat mamawa dosa, salat tobat. Riget awak teh witir. Tegarna hirup teh tasbih. Da ieu mah magrib kabeh atuh. Magrib. Pak RW Magnum. Maafkeun bae aja menang si Ujang karunya, menang Mas Andin. Tadi pang tadi karunya dinya. Aleuh teh kopi aja didinya. Pak kopi. Abi ge menang hese sing demi Allah. Menang hese menang ngalaku 2. Bari jeung salah kopinakeun bae diinum we. Pan ieu teh dituluykeun laguna mun geus dibere kieu. Urang lamun tos cing kompak. Urang lamun tos dicocol make eta geuning apa? Nah, atuh mere roti bungkul. Sok balikan deui. Urang lamun tos dicocol make roti natipa Pak Haji, Pak RW itu naon? Pan mitra GI sadeda kana we. Geus tahu cek 10 menit itu mah kaheureuy ngaji heula ieu balik deui. Dari barangna jam setengah ulah dilangkungan, pelopor geus dirapat atuh. Bingung di leuwihan oge angres sakitu bayaran. Astagfirullahaladzim. Eueuy cek. Lamun mau balik ngobrolkeun masalah amplop eta teh geus eueuh dibodor. Ngabodor mau balik mah ngan panitia mah sok loba ngabodor. Sok sih serius ngamplopan mah panitia mah. Ayo mau balik mah pasti niatna ngabodor. Aya di ngabodor kok aya mau balik serius masalah amplop mungkin ngan panitia mah ulah sok loba ngabodor. Kiraku ari ka S2 bayaran S1 nya. Yang menang S2 kudu sesuai jeung gelar. Cek. Era ku Allah. Era lamun urang ngadoa teh hantep we dina bada mah. Abdi mah punten teu pati panuju. Abdi teu panuju teh kieu aya jelema jang naon cenah salat duha aya hayang beunghar mah ikhlas ieu. Lain hayang beunghar duha. Oh hartina cenah duha ge hayang beunghar mah. Ih ku Allah dikeluaran. Abdi mah kitu boga anggapan. Ku Allah dikeluaran. Lamun anjeun hayang beunghar duha. Lamun salat duha henteu dititah beunghar moal aya doana Allahumma in kana rizqi fis sama wa in kana fil ardi fahrijhu. Laras kitu henteu. Dititah ku Allah. Nu ngaran-ngaran ikhlas yang tingkat awal mah ece hayang lillah teh kudu pillah. Kali deui cek abdi cek jalma bodoh jang tingkat urang jalma awam lamun hayang diajar lillah ikhlas karena Allah lillah eta teh kudu pillah. Pi huruf JRP pillah aya di jalan Allah. Rek kumaha Pak beunghar ikhlas kumaha da hese atuh. Minimal beungharna aya dina jalan Allah. Jeung pillah. Jadi hayang lillah teh 2. Pillah billah. Hiji aya dina ridho Allah, 2 ku cara-cara anu diridokeun ku Gusti. Aya jelema nu beunghar ku sabab nipu aya. Tah eta mah yakin moal nyampe kana lillah sabab teu billah. Kitu. Panjang teuing dijelaskeun eta mah di lalakonna. Di waktuna tinggal 3 menit deui. Ngan ringkes nama kieu balik deui kana lalakon. Urang ulah sok ngarasa puas diri ku salat nu dilakukeun, sedengkeun salat anu geus dipernahkeun ku Allah jang masing-masing kahayang urang henteu dipake. Sedengkeun jelas wasta'inu bisabri wassalah. Mun rek minta tulung ka Allah teh ku cara sabar jeung salat. Sing sabar dina ngalakonan salat. Ai salat berat henteu? Berat luar biasa Pak. Jelema lari pagi sanggupeun Pak. Maraton sanggupeun.
jumba sanggupeun, senam sanggupeun, cobi titah ngangkatkeun pandangan Allahu Akbar. Titah nahan leungeut ieu Pak. Allahumma hdina fi man hadait. Terus nulapes Pak. Berat salat teh mata cek Nabi wasta'inu bisabri wasalat. Sing sabar anjeun dina salat teh. Sabab didinya jalan minta tulung ka Allah ku cara salat. Insyaallah lamun salat dipernahkeun sesuai pangabutuh urang, insyaallah urang bakal hasil maksad. Urang dugi ka ayeuna ngadoa tara nepi kana laksana teh sabab urang salah panto kamar, urang hayang dahar kalah sup ka panto kamar, urang hayang tuang kalakah sup ka panto WC, urang hayang miceun kalakah sup ka panto ruang tamu. Ayeuna urang pernahkeun tah ieu salat duha jang ngadoa beunghar. Tahan magrib mah tong ka ngadoa beunghar. Nah ulah gitu Ustaz ngadoa dina bada magrib hayang beunghar yang budak solehan. Lain ulah teu nanaon, mana naon. Enak ieu Bu. Salat fardu teh punten eta teh bumi. Salat fardu teh Bu bumi. Ibu ge bisa nyimpen parabot henteu di kamar-kamar. Ayeuna kasur di tengah imah, nanaon di tengah imah bisa. Nepi ka lamun ngajahitan pemoean ge disimpen di ruang tamu bisa teu naon. Ngan anu jadi masalah pas aya tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti jawaban anu kadua geus waalaikumsalam sakedap. Waalaikumsalam sakedap. Belsak ka ruang tamu. Naon kira-kira ngararat baju nu disimpen. Bebek euceuk. Gede kaciki. Bro ka kamar. Tuh ai lain prak namanya. Kakara dibuka bari geus naheng. Trek dibuka. Mangga linggi. Si horeng si mana horeng punten cangcut kaliwat. Aduh. Lain jorang Pak, ada nyebut cangcut, ada cangcut mengarang parabotnya. Ada nyebut cangcut doraka teu Bu? Henteu lamun nyebut cangcut doraka kumaha tukang cangcut. Lamun abdi teu meunang nyebutkeun cangcut eta tukang cangcut jualan cangcut kumaha coba? Ibu barade naon amang? Naon aya amang jualan naon? Udah dosa meureun nyebut cangcut. Jadi nyebut cangcut mah teu dosa PRW. Sok atuh PRW cangcut. Eta barang direret aja cangcut tinggalin barang leutik atuh di juru. Erek dicokot era kamu geus asup teu dicokot bingung sieun kapanggih ku tamu. Akhirna masang muka tenang menang sorangan sugan teu kapanggihkeun sugan teu kaciri. Mangga linggih. Si tamu teu lurat leret memang halus ngan diuk pas meneran diuk kan cangcut manehna. Keuk teh dina cangcut manehna diuk. Urang diuk teh pan pepereudeuyan. Teu geunah ipet ka dieu. Eceuk kunaon? Henteu. Eceuk kun cangcut. Urang atuh cangcut di diuk kan urang asa ngalahun tamu atuh. Otak situ ulah di mana wae bisa eta ge nyimpen popoean di ruang tamu bisa. Ngan riweuh pas aya tamu. Teu nanaon mangga pe. Pas yang beunghar bada magrib hempek. Ngan riweuh eceuk lain pranana riweuh. Tah urang hayang beunghar mah sempetkeun duha, lamun hayang naik pangkat luhur darajat sempetkeun tahajud. Lamun urang boga pangabutuh ngadadak sempetkeun hajat. Lamun boga kabingung budak kudu kuliah di mana istikharah. Lain pada jeung indungna. Leres kitu. Yuk melalui peringatan Isra Mi'raj ieu ngelingan jeung nyemutan ka urang naon pangabutuh urang sesuaikeun jeung salat anu dilungsurkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jam 20.03 euceuk saur Kang Haji jeung Ustad wayah nepi ka jam 12 we tong langkung teh wayahna ku jam Ustad cenah tutup ku doa sakantenan. Urang ngadoa sasarengan mudah-mudahan aya makom ijabah dina ieu saah. Urang sadayana diaku jadi umat Kangjeng Nabi amin. Urang diaku jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang sasarengan tuturkeun simkuring ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluha likulli da'in wa maradin shifa. Allahumma sholli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tusfi bi barakatiha saqomana wa saqoma. Sebatkeun diri urang, dulur urang, keluarga urang, tempat usaha urang nu rumasa aya panyakit lahir kana panyakit batin, warung, toko, padamelan sing didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab teu saeutik awakna sehat tapi tempat usahana loba panyakitan, matak jadi gering lain ku sabab penyakit nu dina diri tapi gering ku sabab aya penyakit di tempat usaha urang. Sebutkeun ngaran toko urang, sebutkeun di mana lokasi kebun urang, sawah urang, sebutkeun diri urang, sebutkeun kolot urang, sebutkeun anak-anak urang, khususan ilal jasadi wa ruhi. Khususan ilal jasadi. Khususan ilal jasadi. Khususan ilal jasadi. Allahumma Rabban nas adhibil baksha isfi anta syafi la sifaa illa sifauka la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma inna tawassalna bihabibika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka ya Allah bi asma'ikal husna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Wahhab ya Dal Jalal wal Ikram ya Mujibas Sailin antak dia hawai jana. Disebatkeun kahoyong urang sewang-sewangan bil barkah ieu sasi Rajab. Mudah-mudahan urang sadayana dikabul pamaksadan urang saperti Kangjeng Nabi Muhammad dikabul ku Allah, diangkatna kasusah digentosna ku kabunga, anu gaduh sametan sing dipaparin rezeki kanggo ngalunasan, anu teu acan gaduh padamelan sing dipaparin jalan sing enggal pendak jeung padamelanana, teu acan aya jodohna sing ditepangkeun eujeung pijodohna. Amin. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa bika husumna wa ilaika anabna wa ilaika hakamna faghfir lana ma qadamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illallah. Sarang la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya amin. Punten tina sagala kakiranganna kesepuhan sadayana, tina sagala nu pinuju dibikeun bilih lepat basa naon dicaritakeun ku sim kuring. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.